cikahuripan dileuwih sifat tahunna direka napa pantunan kiwari ngkaringaran ulah wararaas Leungiteun tong maceuh dia nya dikumahakeun ieu dikumahakeun Allah buat dongeng indah katumirit teraje langit nu asri salajengna widadari turun mandi lumusur di kahiyang kitu geningan kahiman ayu Gusti rumasa diri gagabah rumaos ngagadapah alam endah gabungan Gusti janten banjir Gusti kiwari gunung bolisti ngantikan caaja banjir ampun Gusti ampun Dedehatan Leungiteun Wah, Cantraban Utama Sadang sari pamanisna Jang tangtu kasorang deui Paribasa tembus mega hayang tembus kadauna jumarit maratan langit neang asih nu geus leungit Leungiteun kuring salajengna kumaha cenah ibu dikumahakeun ieu dikumahakeun nyalse we Kang Iman gencang herang cikahuripan dileuwih sifat tahunna laras direka wararaas napa pantunan cik 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 kiwari cik ngan karingaran kantun waas nu Kang Iman Leungiteun kuring subhanallah dikumahakeun ieu dikumahakeun wararaas dongeng indah katumirit taraje langit nu asri salajengna kumaha widadari turun mandi lumusur di kahiyang obat cik 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 Kang Adeng kumacana Gusti rumasa diri gagabah ngagadapah alam endah kagungan